Lamun istiqomah sampai mang bulan-bulan mangke tahun komo terus guys pokoknya bakal dibukakan pintu-pintu rezeki jajalan usepokona ajib luar biasa bari jeung teu pati capek. Zaman asup kana sorga kabeh ge anu rileks anu marah mai ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu rji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli kan apa ari ngadoakeun jamaah tas modar nu paehnya supaya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jalma anu bakal memasuki surga itu wadkhuli jannati jeung bakal menang ridho Allah teh jalma anu ridho ka Gusti Allah. Awalna ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang rileks. Jadi lamun urang pikiran jiwana saumur-umurna pabaliut let rileks rek kumaha kana surgana mangkana rileks. Salah satu jalma mendorong untuk rileks santai nya boga duit nya mah teu boga duit mah teu rileks. Benar? Minta ka Gusti Allah. Carana ya waruya hudang setengah opat geus beres wudu geus naon. Oh, der salat. Awas memeh subuh. Memeh azan. Memeh waktu subuh. Salat 2 rakaat. Eta mah rek salat hajat rek salat mutlak usolli sunnatan atau usolli sunnatul hajati rakaataini. Da urang mah ahli sunnah wal jamaah aswaja tetap diawali dengan usolli sunnatul hajati ari salat hajat teh salat ngoloan Gusti. Nya ari hajat teh pan menta ngolo ka Gusti. Usolli sunnatul ngolo Gusti. Lamun ek dibejakeun mah kitu. Ngolo lalu sunnatul hajati rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Saena cek Kanjeng Rasul nya maos doa iftitah Allah henteu ge teu naon da kedudukanan doa iftitah teh sunnah di dalam salat wajib maupun kedudukan di dalam salat sunnah itu sendiri. Nu saena nama nu afdal nama diaos begitu tos takbiratul ihram teh Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Tos teu naon henteu ge maos Fatihah di rakaat pertama Fatihah sauwihan biasa bae salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulah gancang teuing nya. Bismillahirrahmanirrahim. Teu puguh tam. Ngaburusut. Tos beres maos Fatihah, maos ayatul kursi 3 uwihan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ek diawali ku bismillah heula manggah teu naon-naon. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinah dan seterusnya. Iluk adi. Ieu jurus duit. Oh acakan. Lamun istiqomah sampai mang bulan-bulan mangke tahun komo terus guys pokoknya bakal dibukakan pintu-pintu rezeki jajalan usepokona ajib luar biasa bari jeung teu pati capek. Saberes na maos Fatihah sauwihan ayat kursi 3 uwihan maos kuliah maos al-kafi firun atau kul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Beres al kafirun sauwihan awas Fatihah sekali
ayat kursi 3 kali tuluy deui kuliah sabalik. Awas kuliah sabalik kaingat sebab menit pabaliut. Anu terakhir maca al-ikhlas 11 kali. Nyaho al-ikhlas kulhu kali deh. Ayat Fatihah sabalik, ayat kursi 3 balik, kuliah sabalik, kulhuna 11 biasa rukunya, sujud sarua bae jeung salat biasa. Bapak Ibu, na salat wajib boh na salat sunat. Setiap hamba Allah bade salat, pamina bade salat, selalu seluruh dosa ditamplokeun di dia. Lewat malaikat dosa-dosa non, dosa ngomongkeun, dosa uzur, dosa ngayah. Aya di dia nu gaduh dosa aya. Astagfirullah. Dosa naon atuh andikana? Dosa ngomongkeun batur, bener. Dosa henteu ridho kasalaki, pedah mere duit saeutik, bener. Dina merenah henteu syukuran kasalaki, bener. Popolotos sosorongot ka anak, bener. Kata tangga hendak bae, bener. Komo ari aura terbuka nu kaharti keneh ini maka jeule bitis ka jeule buuk ge teu naon nya kana ari anu bararohai ngora keneh mah ulah diumrah emre tora nya teu meun ternyata dosa naon bae bari jeung teu nyaho kana bebener kana ibadah ge termasuk dosa. Eta dosa setiap hamba Allah rek salat ditemblekeun kabeh. Tuluy lamun eta hamba Allah ruku, maka dengan ruku dan sujud eta dosa anu ngadaplok dina tak-tak jeung huluna anu ditemblekeun ku Gusti Allah teh muruluk ragragan. Makana ari salat teh ruku teh ulah jiga jeung sujud teh ulah jiga papatong mandi teuing. Aya salat maksudna Allahu akbar ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana diresapi maha suci Engkau yang maha agung dan maha terpuji. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Rada meueusan rada keleb atau kepurulu. Dosana ngayah ngadegleg ka dina sujud deui. Subhana rabbiyal ala wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallah. Atuh mah murulu kakage rek ngoloson ekragrag urang na geus hudang deui napal deui bae. Setiap sholat begitu ruku dan sujud mangka rada tumaninah mangkana batal lamun teu sampai tumaninah atumaninah mangka rileks mangka tenang ya. Setiap sholat keur nyaturkeun sholatnya tadi sholat sunat anu Fatihah sakali tuluy ayat kursi 3 kali tuluy kuliah sakali tuluy kulhu 11 kali. Rakaat kaduana podo wae sami mau sarua ba sama saja. Sampai rengse assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung mau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi. Amalan para aulia ulama salihin anu sarukses duniana sarukses akhirat.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 wihan mi'ata miror 100 kali. Terus mau sholawat syukur mun sampai sarua jeung tasbihna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mun kakara sholawatna menang 10 tuluy azan subuh geus eureun. Mau tasbihna sabaraha kali tadi? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astag. Kan biasa nama subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah. Ieu mah henteu sampai astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Teu meunang leuwih, teu meunang kurang. Jadi kudu pas sesuai dengan hitungan kurang. 100 kali ditambah sholawat bari nungguan azan subuh. Kalau muntas Allahu Akbar Allahu Akbar. Kecuali mun ada narabi kartusnya ibunya. Coba deketan Allah lewat wasilah jajalan ke Kanjeng Nabi. Tidak ada yang sulit hidup, tidak ada yang sulit. Lamun jalma selalu merapat dengan Allah dengan alat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang sulit, jalma anu baringung mah beunang dikirikeun. Eta jalma tara dukat deket ka Gusti Allah, tara dukat deket mencintai Kanjeng Nabi ku shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad. Pasti beungeutna cara kuem. Tong borong ding anu jenuk duit nu al-an teu boga duit, nu teu nu jenuk duit ge jalma tara dukat deket ka Gusti Allah, henteu obroy henteu reus ka Kanjeng Nabi mah dina beungharna ge beungeutna kuleuheu. Eueuh cahayaan. Naon sababna? Tidak ada cahaya daripada cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Sebab Kanjeng Nabi mah anta syamsun anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahus. Konon dina sebuah keterangan mah nur pokon cahaya cahaya. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau aku tidak menciptakan engkau Muhammad, cek Gusti Allah, maka aku tidak akan menciptakan apapun. Pada saat itu Allah berfirman, ketika Allah selesai menciptakan nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang merapat ke Kanjeng Nabi, banyak bersalawat ke Kanjeng Nabi, mencintai Kanjeng Nabi, maka akan diliputi oleh cahaya-cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di alam kubur, di mahsyar, bahkan di akhirat, bahkan akan selalu berkumpul dengan baginda Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang ngadoanya ibu bapak, sebodoh apapun, semales apapun, segoreng apapun urang berharap ke Allah, moga-moga urang bersama syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan ulah poho ibu bapak eta salat mah pepeujeuh ulah ditinggalkeun. Benar. Sabab dia Rasulullah manuhun ai Rabb, duh Gusti, ibaduka abaduka bi aqtaril ard. Ya Allah, hamba-hambamu mengabdi kepadamu di seluruh pelosok bumi, penjuru bumi ini, bersujud menghambakan diri beribadah kepadamu. Geus berarti zaman nu bakal salamet jeung menang syafaat Kanjeng Nabi teh nyaeta jalma anu sok sujud ka Gusti Allah. Jama artinya anu sok salat ka Gusti. Jama anu tara salat sampai paeh mah duka ka mana koloyongna. Ka handapeun tangkal asem duka ka jembatan. Dengar. Nah, ibu bapak hayang mulih kana rahmatna Allah bersama syafaatna Kanjeng Nabi kudu daek salat.
Sebab zaman daek salat mah tidak terindikasi takabur, sebab menundukkan dirinya di hadapan Rabbul Alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sallim wa barik wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin.